Hari ini cuacanya sangat panas banget. Aing tahu gablok duit, nyabako duit eueuh nya kopi teu boga. Ieu mah aing mah si gabung ya, si gabung balik nya gawin euy. Geus dilain setahun tuh balik di Bandung ayo. Sugan orang bisa, sugan balik. Mantona molong euy. Tapi saya itunya euy, pakai topi. Wah, jika si gabung balik ge mah aya tamu mila naik ge mah teu menang kitu kudu ladek ge mah. Di si sabu euy pasti ada ieu masih gabung da ieu mah euy. Pasti kan udah. Kram, Medi masih gabung kenal, Kram masih suka kieu. Nyata ini kita udud atuh jeung kopi. Kan balik gawe. Mana ge kita ududnya? Si gabung balik. Anjing eta si gabung teu ngecet ka urang. Lain ka Kram, lain minta udud. Dia beda dahar, di kamar can dahar ka si gabung. Eta si gabungna mana? Ongkoh maneh teh babaturan si gabung lain. Gerak aku maneh teh dicet, teh dibejaan ku si gabung. Mana mah dia karena rek enta daang. Bener deh Kak Kram, tengah bejaan saya tamah. Da kos-kos ge tidak berdering. Orang mah teu boga HP. Dek gambaran kumaha sih gabung ka uing Pan aya seng lain di imah teh. Pugukeun Kram, seng di imah teh geus dijual ka tukang lektut. Jadi meureunan kumaha si gabung teh sing gambaran ka urang teh. Aya we si gabungna di imah suruh ka di keluar. Ing da can keluar kita di ge. Ting aya ting eueuh di imahna teh. Bangun nama keur di kamar da dan nutup kamarna teh. Makanya teh Kram nu balik gawe jam 10 kuat kieu nya. Kamar keneh. Wasono deh ka jeung awena. Buru tidak keluar guruan ku maneh aya si Sabu itu si Akasep dari perindapan buru. Atuh heg. Bug. Si Sabu yo ulin cenah. Bug. Si Sabu yo rek ulin cenah. Kan yang disetek head aing keur molor. Tadi dibuka mah. Kalau ayahnya. Oh, kini Sabu. Boy, ka dieu heula boy. Ngopi ya. Anjay, gabung. Irasa balik eta ngotek-ngotek ka aing sia. Karek kasih Ikram we ngecet teh nya. Aing teh mana dahar. Itu udud. Manawi aya aci 100 teu ih aing hayang padang asli deh gabung. Kan mah balik gawe. Ya, Sabu mah kalakuan da kitu tutup. Oh, duitnya pasti. Nya. Kembala tekan namanya. Kajero bro. Atuh, siapkeun udud jangan si goreng jeung duit 100 eueuh. Itu aya peryogi naon ieu teh euy, dak ka urang. Da pugu urang mah dicet ku maneh, teuing ngeri si Sabu mah tinggal gitu naon. Aduh, bener maneh ka dieu teh perlu ka maneh. Dek gabung, ka dieu teh aya pirasat teh nu geunah kitu. Eta maneh aya naon ka dieu teh euy. Kieu. Urang teh minta kopi udud jeung dahar, terus mana we aya 100 mah. Bisa teu, tolonglah urang buguh. Anjir eta si Sabu ninggalkeun tutup poinnya nya. Nyata bara aing teh euy. Aing ukur eta kan teh meuli rokol main keur nyuguhan maraneh teh. Harus segitu mah. Kieu teh aduh. Banyak diperjelas ku urang boga. Eta paling sekawan sudah berdarah sedaging dengan kita teh dengan saya teh Sabuy Ricardo. Banyak teh apa maksud naon urang teh? Urang teh yang meuli udud, duit. Sugan boga duit 100 maneh. Urang meuli dahar. Itu Oh, gitunya. Pan uing teh perlu itu jeung si Ikram teh kayak gawe maneh mah. Bener. Uing ya urusan di si Gabung maneh mah cicing boy, cicing heula di dieu. Nge urusan heula di si Gabung. Oh, jadi saya gitu bugnya main rasa-rasa jeung si Ikram mah. Heula saha si Ikram jeung uing teh bug berteman jeung maneh teh. Maya sak nutupin rahasia-rahasia. Wah, edan sia mah. Boy, santai lah. Ieu mah urusan penting pokona maneh mah ulah nyaho iwati uing si Ikram teh. Wah, gaya teh terserah lah masalah eta mah. Mending sepuh ka uing. Nu penting mah aing tujuan ka dieu teh aya ngopi minjem duit 100 minta dahar. Buka teu. Tulungan lah urang. Ame sabaya babaturan mah. Kalau masalah eta mah engke ku aing di TF kana HP gitu. Boga dana teu maneh? Idana teh naon? Ya HP mah teu boga urangna bogana Cosmos. Bisa tuh? Cosmos mah bingung deh kah. Atau karena saya kumaha tah? Bukan karena saya pantos diicak, karena lektut.
Atuh cash lah. Ribet banget. Aduh, boy mana asa keterlaluan teuing ya. Da pirakunya karena kosmos jeung kana saengkeun kudu kana HP pan duit aing da HP ngajabrek deh ka. Engke wala pokeun di eta mah pokeun di. Da duit nage keur eueuh. Tah iya sok bikin lemas badan aing teh. Jadi saya teh mau bisa nginjemkeun ke orang gitu mah. Gara-gara masalah aing teu boga HP. Berarti saya mandang HP-nya jeung motor dek teh. Lain gitu, boy lain gitu. Pokoknya mah keh heula uing eta peryogi jeung si Kram heula gampang maneh make we paneuri lah. Tong mikirkeun soal HP. Mana kuat bebagan gitu ngomong tak ini teh solid ka aing ha. Aku masalah HP kata payangan kieu. Mereka orang ka pangadilan enak mah. Asa teu yakin nih euy harga diri dedek turun ka manakeun ieu euy. Saya teh daek nginjem kenapa henteu boga. Atuh lang ke lah. Tuh alma teh ngarkola di rumah ngarkola. Yang balik gawe yang bako di. Saya gawe apa uling itu teh di Bandung teh ha? Saya teh yakin deh kah. Kopi ikut hiji itu. Kumaha teh Bu, gerek moal pan teh naon kincet teh? Ya penting naon ieu teh? Kaning lah si Sabuy mah ton di denge. Aduh, teuing deh euy ngabandunganna oge darengan ngabacok aku eta pungut tadi ge. Heula enak sok lah ngejelasin lah urang ge kaperluan ieu. Heuh atuh sok naon buru lah lila yeuh. Rek ulin aing teh. Lain gitu soalnya di Bandung teh aing teh duitna dipakai slot. Aya teh 100 itu jang depo. Ari mana teh tes naon di Bandung teh gawe apa tes ulin? Kakentang bubuk duit acan kayak mah oge. Sana segitunya Ikram bisa mah ieu pan si Sabuy teh butuh duit tah seolah-olah engke mah dibayar ku Sabuy tong kuing. Duit mah yang aman-aman wae intina mah. Oh, berarti mana teh ngejak subuh-subuh kawin teh cuma nek pinjem duit tunggul. Engke lah geus eueuh si Sabuy heuh. Gitulah eta mah pokona mah ngan etepkeun ka uing wayahna. Soalna ieu uing butuh gurung kusu lah nungguan Sabuy eta kempe TP langsung heuh. Mana tuh Bu HP-na? Dieu lah. Tah ieu HP-na mah. Ya geus Bug ya, geus di-scan ya. Heuh atuh. Atur thank you euy. Mayana cepet. Oke. Ya kalau mau dibayar ku eta ku Sabuy ya. Oh, berarti kita yang teh nagih teh kasih Sabuy lain ke mana? Ya heeh atuh. Soalna ya di tepkeun ka si Sabuy gitu. Kayak kalam lah, pokoknya mah Sabuy tagihnya. Nah saya ketika HP teh nu digadekeun itu euy. Tapi pas aing kamari datangan geus dijual. Atuh meureun aing mah duit lapurnya euy. Kewe pada mihla jeung si Gabuk balik si eta mah anjing tungguan gua di dieu. Buk metas teh mana ngepas euy maneh ka dieu aya pi obroleun ieu nu kamari teh ya. Anu nyeraha teh asa poho ieu. Nu kamari ning Bung masa duit teh ya. Berarti nepre ka mana sih? Aing eueuh euy, HP geus dijual. Duit lapur, HP lapur. Babalik Oh, gitunya. Duh, kumanya euy. Makasih Kraman panggil si Kram. Dari ya ning maneh teh. Boy, aing ya urusan ka maneh. Naon jeung si Kabuk yang urusan aing jeung maneh ah. Oh, gitunya berarti winda enak kudu ini gitunya. Hek bae lah ini teh cik. Oh, tuh ya. Bete urusan naon jeung aing enak? Leung teh jeung si Gabung enak. Aya we, kamari teh poho we kasarean aing teh. Poho naon kitu udah orang mah asa teu mau korek nu maneh namanya mah teu mau korek. Lain korek pokokna mah soal kamari we aya pokokna mah. Tuh naon atuh aing maneh sing jelas ngomong teh coba. Naon masalah udud? Masalah naon? Lain, wayana lah kadiekeun dicepel lah. Kajeng lagi ke aing teh tagih kasih Gabuk sok model sia mah tieunan. Amun da wayana kudu ka maneh. Kumaha jalura teh maneh nu kamari progina ge jeung si Gabuknya jadi aing kan katayan duit. Maneh teh ngomong ke naon sih ka teh rahasia naon? Wayahna boy, maneh kudu ngabalikeun duit nu kamari nu kuing TF ka si Gabuk. Oh, berarti si Gabuk teh kamari teh ngirim kana dana uing teh kana HP nu itu teh nu dijual teh. Duit di maneh? Ajik buaedan, pas balik gawe. Wayahna kudu ayeuna itu bos dihitung senungan yeuh. Katanya naon Ikram, tanya tuh ke si Gabuk tagih. Nah jadi kana aing teh, aing keur balangsak, terus ditagih ku sia nya beki balangsak aing, teu beungeut teu milik anjir sia mah. Ulah dagan kitu lah boy ngomongna aing nagih ka mana secara baik-baik ya. Hek atuh ku aing bayar, masih keukeuh we teh sia teh.
Ya, tutup mata maneh, buru tutup mata maneh heula, tutup mata. Ngumpulin nya. Mana leungeun maneh? Kerjain we. Cing nya. Sia dina hitungan 10 detik ulah katakeun heuh. Cing. Kabur we. Ajis teuing aya main hutang ka sia mah Ikram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5, 8,5, 10,5, 8, 10. Uy, ngesan boy euy. Akil aya masalah duit masa udud sabatang ieu mah. Kalau nggak bisa bungkus deh. Ieu mah udud euy. Ieu mah kudu asmen ieu ka dunungan. Baiklah udud we daripada angkewel duit cepet mah. Bisa ditahan talangan nih mereka gua dunungan. Korek aing mana? Anjing poho ditahan si gabu kamari tinggalin anjing kabolohan aing ye.